Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring ti kelas 11 TJKT bade midangkeun pancen pupuh balakbak. Aya monyet tinggun tayang dina tangkal nerekel, jaluk ikang jeung anakna sukan rarecet. Ting calekroh ngakanan manggunu asang terepet. Ucap aya begog nu misa sorangan garetek, kulit manggu pirang-pirang dihakanan diseget. Dipijeunan sabab pahit karasana molelel, katenjoan ku indungna dicontohan dipesek. Nu dihakan eusina anu barodas amis teh. Geus kitu mah anakna ngarasa bunga ngerengeh. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas leuwis geulis pisan ngagoreng lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Aya warung sisi jalan rame pisan Citameng, awewena luas leuwis geulis pisan ngagoreng lalakina los kapipirnya monyet nyangereng. Sakitu wae pupuh ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat